kurang kalebet kaum beruntung masih dipaparin yuswa ku Allah, masih dipaparin sehat ku Allah, masih cinta ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ka Kanjeng Rasul hal anu teu mudah, hal anu teu gampang. Melalui salah satu nikmat anu paling agung nu teu tiasa diberi ku duit, teu bisa dituker ku jabatan, teu bisa digade ku harta, nyaeta nikmat hidayah. Bener? Neng tumaros santrian. Kunaon nikmat hidayah kalebet nikmat nu paling agung. Margi nikmat hidayah adalah nikmat anu urang bisa iman jeung imankeun kana perkara nu wajib ku urang diimankeun. Mun Allah teu ngeri hidayah urang mah iman ka Allah. Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, andaikan aku dapat membeli hidayah, akan aku beli hidayah beberapa kerajaan. Lantas aku akan berikan hidayah itu kepada orang-orang yang aku cintai, kata Imam Syafi'i. Rasul pun kan tidak bisa membukakan hidayah kepada paman tercinta Abi Thalib. Karena Abi Thalib mendukung Nabi, sayang Nabi, tapi Abi Thalib tidak pernah mengakui Muhammad sebagai Nabi. Nabi kan memohon kehadirat Allah, ya Allah, anugerahkan pamanku hidayah. Tapi kan Allah tidak merespon. Bahkan Allah merespon dengan kalimat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak tergolong orang yang bisa membukakan hidayah man kepada Abi Thalib ahbabta yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan orang yang membutuhkan hidayah. Berarti kantenan urang. Maka hidayah itu adalah mahal, iman itu adalah mahal. Makanya orang salincing, kalau pakubu ada yang sudah beriman kepada Allah, sudah jangan ditanyakan latar belakang keimanannya seseorang. Jangan ditanyakan. Yang jelas itu adalah anugerah Allah. Paham? Namanya anak tukang babok baheula tah. Namanya anak tukang judi tah. Namanya anak tukang ngadu domba tah. Namanya anak tukang ngadu hayam tah. Keonaran digedekeun. Wah, tapi ketika sudah mendapatkan hidayah dan ketika mereka sudah beriman, titik. Sudah jangan dikatakan latar belakang keimanannya, yang jelas itu adalah anugerah Allah. Itu hidayah yang paling mahal karena mengeluarkan keimanan pada diri kita. Satu. Kedua, kunaon hidayah disebutkan nikmat anu agung. Kusabab hidayah kan orang bisa ngalaksanakeun syariat Islam. Tanpa Allah membukakan hidayah, kita pun tidak akan mampu melaksanakan syariat Islam. Dari mulai sahabat, sholat, zakat, saum, ibadat haji, semuanya ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Ketika Islam nak kuat, iman kuat, Islam kuat, kan akan lahirlah yang namanya ihsan. Apa ihsan itu? Ka'annaka taro, fa in lam yakun taro, fa innahu yaroka. Seakan-akan kan kita melihat kepada Allah. Walaupun kita tidak melihat kepada Allah, maka tetap Allah melihat kepada kita. Jadi 12, 5 rukun iman genep, rukun Islam 5, ihsan 1, 5 dimenep sabaraha? 11 jadi sabaraha? Sakolot baheula pinter cilaka 2. Dan ada cilaka 3 likur. Jadi jelema bakal cilaka nu lesot ka imananana, lesot ka islamanana, lesot ka ihsanana, cilaka 12.
Ternyata iman harus sempurna, Islam pun harus sempurna, dan dikolaborasikan antara iman dan Islam, lahirlah yang dinamakan ihsan. Mugi-mugi ibu bapak arangkat kaya pangaosan teh sing karuat iman, sing karuat Islam, sing bisa mewujudkeun ihsan. Maka pakuwu maneh aya corona kamari nu rajin ka masjid teh disebut jelema saleh. Geus aya corona mah disebut jelema salah. Terus mami aya corona bakal hirup teh kudu kuat iman. Geus aya corona mah jadi kuat imun. Mami aya corona sasalaman teh meunang daerah. Geus aya corona stop. Mami aya corona kan bersin teh. Alhamdulillah. Mengajak biar kamu. Tapi geus aya corona mah stop. Ya beda corona jeung mubalik ya. Kalau corona berjalan seperti gunting, lurus tapi memisahkan, betul. Sedangkan mubalik berjalan seperti jarum dan benang, menusuk menyakitkan tapi aku menyatukan. Beda. Tak hirup teh ulah cara gunting, lempeng, tapi bisa. Tapi kudu cara jarum jeung benang, bos menusuk ajeuna ngomong menyakitkan. Tapi kan Pak Kubu akalnya menyakitkan saja. Benar gitu. Ya mudah-mudahan kalaupun ada masyarakat Calincing yang kena corona, mudah-mudahanlah mati syahid. Amin. Kenapa akan mengucapkan berani mati syahid? Kan ini wabah terjadi pada zaman Nabi juga dulu. Ketika zaman Nabi ayat wabah ta'un, kan Nabi mengeluarkan sebuah aturan. Cek Nabi, hei aranjeun ulah arit ka kampung nuker aya ta'un. Stop di kampung aya ta'un ulah arus ka kampung urang. Sahabat bertanya, bagaimana kalau ada sahabat yang kuat iman kena karena ta'un, lantas mereka wafat? Kata Nabi, kalau seandainya umatku kena dengan ta'un, maka matinya adalah mati syahid. Jadi jangan jadi bujingan, wah saya tambah karunia cara maut itu corona. Justru kalau mereka orang beriman, Islamnya bagus, ihsannya bagus, kan suatu cobaan itu. Mudah-mudahan bisi ayah di Sukabumi emang itu Calincing nu maut ku corona sababna, mudah-mudahan mereka mati syahid. Paham saudara? Dari masker mah itu usaha, ikhtiar, divaksin, ikhtiar. Tapi kan setiap ikhtiar kita kalau memang Allah menghendaki kering, bisa dimaksa dalapan askan terus kering mah. Tapi kan setidaknya kurang ada usaha. Usahakan diwajibkan mereka. Di abdi aya tatangga kamari keur salat maot beri heula itu. Ku corona itu. Kunaon make maot nya deui umurna. Ibu-ibu tetap sesepuh biasanya sok ngiring berjamaah maghrib. Ari asar tos lengkap ka masjid. Datang jeung abdi kecil citu ya ieu tuh Calincing. Kami jam-jam dan adanya. Kami ada maghrib, kemudian komat abdi imam, nabi sarokaat abdi sholat kejedang, anjina kadangu kejedang karena panto, tos rengsek sholat ditinggal tos maut anjina. Jadi maut natatangga abdi kamari menuju sholat. Rekan-rekan sholat tuh maros ajengan kunaon cenah si bibi maut
abdi singkat ngajawab di beak umurna. Nah tatama deui aya nu geuring ki didinya ngising didinya pakuwu geus 6 tahun. Ulang anjing budakna minta cai ka abdi, hayang didoakeun buru-buru merenang. Dan tapi kan ka ayeuna hirup kan. Kenapa? Kontrak umurnya belum habis. Maka sahabat Tumarus kesimkuring, bagaimana untuk menyikapi wabah seperti ini biar kita tidak kena dengan wabah yang namanya corona. Cek abdi, hadapi penyakit corona pertama dengan jiwa yang hayyin. Apa hayyin itu? Harus tenang. Sebab penyakit bakal habis kejelas untuk tenang. Orang tenang tidak akan kena penyakit. Santai aja. Ia mau korek ngedeng ambulan, wih, kok mau dari itu corona, sholat, tenang aja. Menghadapi segala persoalan di hidup itu harus dihadapi dengan jiwa yang tenang, dinginkan kepala. Kemudian yang kedua, hadapi musibah ini dengan jiwa yang lain, lembut hati. Jangan keras hati, ulah bedegong, ulah gumelis, ulah gumaseh, ulah asa aing. Nu kitu mah sok gampang kena ku penyakit. Orang yang lembut hatinya susah untuk sakit gitu. Karena pikirannya lurus, yang gampang sakit itu pikiran yang kotor itu. Dari kiai, dari ajengan, dari pejabat, dari gubernur, dari fakir, yang namanya pikiran kotor mengundang penyakit itu. Beberapa pengajian, usahakan satu hayyin, harus tenang. Kedua lain, lembutkan hatimu. Sebut sutra. Ulah gunungan, ulah belikan, ulah dekaupan, ulah gede amet, ulah bitaat. Melihat tetangga menang untung terkaberet, terima kasih, aku bangga kau mendapatkan keuntungan. Ya mamanyun. Batur barang boli teh celup pantona tadi tutup ke. Namun hubungan anjing barang boli batur. Capek atuh hirup gitu. Kalar tetangga meuli motor anyar ngahuleng gitu. Capek hirup gitu. Enjoy aja. Katilu pakuhu hadapi corona musibah apa saja dengan jiwa yang karib. Karib itu adalah bersahabat. Perbanyak sobat, kurangan musuh. Sabab nusok gampang gering jelema nu loba musuhna. Ya mari teu gering kumaha. Jadi salaki para siawa. Jeung indung teu atur, jeung betoha teu katanya. Jeung tatana teu kauk kalebihan. Kelebihan ngobrol ngambek, kelebihan barang beli ngambek, kapehelaan harta ngambek, tereh geuring begitu. Coba bubar pengajian ciptakan ibu biar sehat, kurangi permusuhan. Lahirkan karib jiwa yang sangat bersahabat. 1000 kawan masih kurang, 1 lawan terlalu banyak. Anda jangan menuduh media, tapi Anda harus mencari media. Bila kau mencintai seseorang, jangan berlebihan. Ada kalanya orang yang dicintai suatu saat harus pisah. Dan bila kau membenci seseorang, jangan berlebihan. Ada kalanya orang yang dibenci suatu saat dibutuhkan. Setengah saja. Pakal sehat. Mesti dimas seperti negara lain kate, mak terek kali nate.
Mungkin terakhir iman melakukan tina muludan kita hadapi itu musibah wabah seperti sekarang ini dengan jiwa yang salah. Salat itu mudah, sok selesaikan urusan batur teh ulah diperkesel kurang teh, ulah dibikin susah kurang teh. Tatama menang kasusahan turungan, tatama barang injem beres. Emangnya mobil kagok tas di manggian. Uang masing-masing bae cenah di rumah, astagfirullah. Teu urusan geus rumah tangga mah. Manehna boga salaki, urang boga salaki. Manehna boga imah, urang boga imah. Uang masing-masing bae. Temun aya dicarincing dina menu nyebutkeun uang masing-masing. Di mana maut manehna ngatinari wa inna ilaihi jawab ke pakuwu hampura wa masing-masing. Kun anggap sudah namanya sorangan. Oh sia-sia mungkus sorangan. Pek ngelakkeun sorangan. Ini di kuburan sorangan. Ya jelema mengubur sorangan, mau bisa hidup ini adalah sosial, tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Lahirkanlah hayyin jiwa yang tenang, lahirkanlah layyin hati yang lembut, lahirkanlah karim hidup banyak sahabat, dan lahirkanlah sahlan usahakan kita belajar memudahkan urusan orang lain. Jangan sekali-kali mereka kita persulit. Jadi menpakuwa memarisa teh minta susuratan tret ke tangan-tangan. Walah kalaka maaf ini syarat-syaratnya belum lengkap. Selama masih bisa dipermudah ya mudahkanlah. Apa yang mampu kita berikan, kita tolong mereka. Insya Allah awak bakal sehat. Tapi kecantar rontok ya. Mewah sul, tapi majalah tak boleh tablik apa. Nah, kayak api sekedar bedaan protokol jadi disebut itu. Ulah sambutan ulah, api ulah, ikan bisa teraskan. Lamun Allah itu mereka kekuatan tidak muncul begitu saja tanpa dijiwai dan tanpa pertolongan Allah. Mata kudu tenang, pakubu akan ditanya. Korekan ajengan capek nanyana kita bener aing teh hirup malam hirup ngomong naon capek. Seorang senior tidak boleh mengatakan capek, tidak mengatakan dinikmati aja, itu adalah anugerah Allah. Enak banget kalau gak ngomong mah baru-baru urang ngomong ibu ngomong jadi omong ke sok ibu cicing aing mah nabi jenting mah malah ngomong sok ngomong ke cicing orang sholat kan dia ngomong kan kurang luar mun aing mah cenah bijir cacak teh ngomong ngapain kita peduli kepada orang yang ngomong. Komo ngomong karena jatuh ke kurang mata hati-hati hirup ngadengin ngomong. Hiji mungkin ayam bersaper, kedua ngomongna ayam ngewaeun, katilu ngomong anu sikin ingin menjatuhkan kita. Jangan terlalu banyak pendengaran yang mengganggu perasaan itu. Lurus saja. Itu resep hidup ayam sehat. Yang belum hati morakan aku kelahiran di tempat sudah 67 tahun. Tapi kan aku masih nyetir sendiri. Tenang. Kayak ada di acara maulid. Maulid lagi. Ditaruh akan bumi di Majalengka kan. Karena di Muhammad mah pernah peringatan maulid cek abdi cek sah pampayunan maulid mantena nama ke kumaha setiap dinten Senin mantena sahur ditaruh ku Aisyah
Ya Rasul, saum apa engkau lakukan setiap hari Senin? Nabi ngawalar, ini hari kelahiranku. Kita cenah poe Senin teh hari kelahiran kami, cek Nabi. Tuh Nabi Nabi kan memperingati kelahiran anjeunna hanya bentuk dengan puasa, kurang bentuk jeung harga. Hanya bentuk nu beda. Da beda ku jelema bodoh jeung jelema nu pinter pengertianana. Abdi jeung pakurunya Pak diajak mimikeun duit ka kulawarga anu beunang ku panyakit corona. Sekuku andeurkan mah. Kata tur Mas Ayeuna eta Pak. Sakuran karan sini ini indungna bodoh nanyakeun bade aya naon kadang. Bade nyanakeun sumbangan ti saha ti corona. Kumaha jawab beda bodoh, alhamdulillah geuning corona teh bagus. Majarikeun teh ya Allah, mudah-mudahan corona panjang umur. Tak jadi corona dilatih gara-gara doa tah. Ya beda bener jeung bodoh pengertianna. Lo bodoh makanya tidak ada kata berterima kasih. Apalagi kalimat syukur. Takut ditumpah-tumpah orang ngobrol teh. Ngobrol jeung kawan kieu jeung pinter kieu. Tenang kan. Jadi saat itu nonton peringatan Maulid kan Rasul sendiri nonton ngan dicontohan ku saum. Aku saum hari Senin karena aku dilahirkan hari itu. Kosok kurang eueuh dina poean lahir puasa. Nyata yang benar-benar. Diajak muludan bebas hesek alasan keur ngopak. Bring batu yang ngaraji apa lah geus diumumkeun nanya rek kameranya sebenarnya kalau tina kaca ujung-ujungna teh engke cenah pamingguina minta hadiah kan kita lihat pikiran teh kunaon tuh ngaji kana teu ngaji kakakmu kakakmu ini keur ngopak tinggalkeun atuh ngadenge nu kieu mah mun urang cinta kana tuh kenaon peringatan Maulid pang digelar teu kurang teu langkung ngagelar Maulid Nabi teh keur ngabangkitkeun rasa cinta jeung mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasana di mana geus cinta nyaha geus nyaha tanggung jawab geus tanggung jawab berjuang geus berjuang berkorban moal aya cenah berkorban mun teu berjuang mal berjuang kan lamun teu tanggung jawab mah tanggung jawab mun teu nyaha mal nyaha kalau tidak cinta. Jadi lain bisa cinta. Maka kalau bisa cinta itu jangan diganggu. Sudah ada mawar yang putih, jangan cari mawar yang merah. Sudah ada cinta yang suci, janganlah cari masalah. Bila mawar tumbuh di depan, jaga dan dipelihara. Bila mawar dibiarkan, nantinya dipetik orang. Kula diganggu cinta. Sebab ngalahirkeun kanyahan. Geus nyaha lahir tanggung jawab. Geus tanggung jawab
lahir berjuang, geus berjuang lahirlah pengorbanan, boro-boro harta aing nyawa dikorbanikeun. Itu geus edan cinta disebut teh mabok cinta. Coba kamu kan Nabi itu bab cinta diungkap walau di Al-Quran. Tinggal di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ada dengan cinta. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibuna eta bika cinta aranjeun kabeh Allah ka Allah fattabi'uni bejakeun ku anjeun Muhammad kudu tuturkeun kami jalmi nuturkeun ka kami ka Nabi maksudna cinta ka Allah teu kasebut urang cinta ka Allah lamun urang teu turut tumut ka Nabi. Naon buruhna yuhibbukumullah hiji aranjeun bakal dipika cinta ku Allah, kadua wa yaghfir lakum dzunubakum aranjeun bakal dihampura dosa ku Allah. Dengan turut ka Nabi itu adalah tanda cinta ka Allah, maka Allah maparing upah. Hiji Allah bakal mikanya ada manu turut ka Nabi, kadua Allah bakal ngahampura ka jalma anu turut ka Nabi. Tasak itu ibu mun hayang dipikanya aku Allah taat we ka Kanjeng Nabi. Mun hayang dihampura ku Allah turut ka Kanjeng Nabi. Itu perintah Allah lain kasauran Ahmad Hidayat. Maka beda perintah sholawat jeung perintah kewajiban sanes. Ketika Allah minta sholat Allah teu sholat heula. Ketika minta zakat Allah teu zakat heula. Ketika minta saum Allah teu saum heula. Ketika minta haji Allah teu hajian heula. Tapi ketika Allah merintah maca sholawat Allah dulu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Unik Pak. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna muhasanyana ari Allah wa malaikatahu jeung malaikat Allah yusalluna eta maca sholawat Allah jeung malaikat ala nabi kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hajamanu ariman sallu kudu maca sholawat aranjeun kabeh alaihi ka Nabi wasallimu jeung kudu maca salam aranjeun kabeh ka Nabi tasliman kalawan salam nu sabenerna. Tasliman teh masdar taukid sholawat dan salam yang serius. Nusanya ulahannya di bibir saja. Ya Nabi salam alaika serius. Hadirkan hati Muhammad aku sebagai Nabi. Ya Rasul salam alaika hadirkan aku Muhammad sebagai Rasul. Ya Habib salam alaika hadirkan hati aku Muhammad sebagai kekasih Allah. Sholawatullah alaihi. Baru posisi sholawat di tukang sabada urang ngaku. Tersagedit jelema sholawat ribuan ratusan kali dibaca. Tapi kenapa hatinya tidak pernah mengaku Muhammad sebagai Nabi? Aku Muhammad sebagai Rasul, aku Muhammad sebagai kekasih Allah. Dibuktikan kan dina syahadat tauhid jeung syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah mumahalna pengakuan. Maka kita sholawat di hausna ku saya berjanji
Maka demikian usahakan bacakan sholawat sambil berdiri. Kenapa? Dihormati Nabi, kita menghormat Nabi. Mun urang ibu hafal karena makna di balik sholawat, mal kuat kita akan meneteskan air mata seakan-akan Muhammad ada di depan kita. Ya Nabi sallam alaihi. Kasaha urang eta teh nganterkeun kan seolah-olah Nabi aya payeunan urang hadirkeun keur sholawat teh salira Nabi dina angan urang ieu nu mawa kasalamatan hirup teh ieu nu nyontohan akidah nu nyontohan ibadah nyontohan akhlak nyontohan ekonomi nyontohan nasab nyontohan politik mun teu lahir Nabi nu sebagai Nabi mun teu lahir Muhammad sebagai Rasul teu lahir Muhammad sebagai kekasih Allah mau bagaimana akidah kita. Imam maca sholawat bari ugal-ugal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis istighfar, kenapa engkau tidak paham? Sholawat itu doa, Pak. Itu jangan dikabulkan ini makna sholawat. Boleh-boleh saja sholawat rek digenerina, tapi kan sholawat itu doa. Usahakan sholawat harus khusyuk, karena sholawat itu adalah doa. Masa doa bari cari ora? Gantilah syairnya dengan syair-syair yang lain. Sholawat itu adalah wirid, doa. Masa kita berdoa tidak taslimah, tidak serius. Ganti dengan kalimat yang lain. Hei manusia, kayak ugal-ugal kayak hormati ibumu yang melahirkan. Itu kan bukan sholawat. Yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. So, rek balik ugal-ugal kayak gitu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada karomat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu dua. Baik, paling ngari ge. Tapi itu pun sair Kang Haji Omah bila dihayati akan lahirlah tetesan air mata. Itulah bentuk kedudukan kedua orang tua kita. Kita harus mau menghargai pendapat orang lain. Nusok bapak pasiate orang yang tidak mau menerima dan memahami karakter orang-orang lain. Kita karakter yang berbeda, beda pendidikan, mempengaruhi dalam gaya hidup kita. Maka harus memaklumi kita kepada pendapat orang lain. Kenapa tidak memaklumi? Yang menempuh anu penek beda hanya jangkung, kawas kantong. Kepaham dengan nu penek lempon jangkung tiang listrik.
Kenapa manusia begitu? Itu orang yang tidak paham. Nabi kita sangat memahami kehidupan itu, sangat paham. Maka Nabi tidak pernah menyebutkan kepada anak didik, tidak pernah menyebutkan talamid-talamidah, tetapi kan Nabi lebih memilih persahabatan. Sahabatku, walaupun baru masuk Islam sehari, itu kalimat yang keluar dari lidah Nabi kita, sahabat. Orang kapan era menyebutkan murid sahabat, itulah kanjeng Nabi. Tidak pernah membuat jarak dengan orang-orang, baik yang kaya maupun yang kecil. Diajak ngobrol, ku Nabi mah duduk bersama, ini bisa jadah, pikir kamu haram jadah, ajak bicara. Jadi membangkitkan rasa cinta dan mahabbah keur ngalahirkeun kanyana. Sok abdi uwi amaos kamari di puncak gunung Papandayan, wengi-wengi eta lah asadina kulkas nulisna. Iris tunggu cenah bae. Kan ka pasar Cikurubuk cenah, meser parut kalapa. Aya sakantenan parut jam 3 abdi ngalangkung ke pasar Cikurubuk. Kabeh tukang dagang keur tibra sarare. Nusa urang milepkeun sirah dina tumpukan kol. Nusa urang keur calawak dina tumpukan tomat. Sebetulnya. Terakhir ada kita tukang kalapa, dia udang. Dagang ke es. Pak, bari cara sok harus kalapa. Kita ceting ngeunah sare dina luhureun bantana ku kalapa. Terus biasa cenah Pak. Sip demi naon jawabna teh demi pamajikan Pak. Tuh kan bakat cinta lahir tanggung jawab, lahir perjuangan, ridho berkorban teh es saputing kalau memang dasarna cinta. Itulah kanjeng Rasul ngadawu, man ahabbani kana ma'yubil jannah. Barang siapa yang mencintaiku akan aku temenin di surga. Maksudnya lain sekadar cinta, lahirkeun kana buktikeun tanggung jawab, sing rajin berjuang, malah bila perlu berkorban. Jangankan harta, bila perlu nyawa aku korbankan. Tak jadi santri mah kudu cinta karena Nabi teh mah kaparek buduk balik ka santri. Akan disami di pesantren laku berbudu bisa teh balik-balik kada mur daerah. Lain pesantren teh buduk mah. Kadieu tak buduk. Sahabat ka awak. Nebikeun ka kulantaran dieuna buduk, kabusak kesepu sarung kan peuri. Ditutupan ku rantang kan dari rantang aja culian. Di talian ada babaturan baladan pakai ngabulung. Itu kealaman. Ini kan masa pahit lalu. Semua orang pasti punya masa lalu kan. Ya masa lalu kan jadi pelajaran yang berharga. Saya tidak akan seperti ini kalau tidak punya masa lalu. Ya masa ditukok gering sakit balik. Riot mama, riot. Atau mama. Tapi masa kita ngajeng boleh balik ke sing sabar, sing kuat. Itu kan kita harus berjuang, harus berkorban. Tak ibu teh memperingatkan maulid teh berkorban. Mun abdi diulang ke Banten mah lain hayang dibenci teh sapi. Urang mah leumpeuh. Bah dibentak wajangan terbut dan dibentak lauk hamburan sekalian ketik. Atuh nu gede we di bibit tuh.
pisan dengerin naon. Allah bernu malaikat pinahkeun cai walungan kana balungna. Geletak gue lautna teh pinah ka balungan. Puas. Kawetan paling nu meunah mah urang raja pola. Untuk apa rezeki seperti itu? Dan Allah nyiksa ke manusia teh lain digebugan manusia ti langit, tapi cara dicopot kalimatan hirupna. Paretna numpuk sawahna lega beasna ngaliat, tapi kalimatan ku Allah dicabut. Cek dokter teh hampura cece haji teu meunang dahar kejo. Ayah tentang dasar di dia. Ajarkeun teh kencing manis. Kenaon loba harta seperti itu. Bisnis sapi sapotingna tekan puluhan teu hayangna loba doma loba, tapi cek dokter hati-hati kan haji teu meunang dahar daging. Ajarkeun teh kolesterol keur naon bisnis seperti itu. Bubuahan meunah kabeh teu meunang di dahar, kade teu meunang dahar kadu. Jengkol teu meunang, putuy teu meunang. Nangka arot. Cai-cai nu meunah teu meunang minum susu. Cikopi arot. Teh angot meunang mah pais tahu teu make uyah. Majalkeun teh ka maneh mah darah tinggi. Astagfirullah. Tani timur daki dagang timur hutang nete semplek nincak semplat. Itu salah, ieu salah, maju kena, mundur kena, tutup lobang dari lobang. Mikir sing jernih mun geus kitu aya nu salah ibu dina kahirupan. Daredeg teh usaha maju cerik hancur, kunaon pang hancur, pikir bisi aya kasalahan dina hirup. Urang mah teu mikir. Lamun usaha hancur teh lain mikir urang inget kana dosa kalah ngewah ka tetangga gara-gara setan warung aya jadi teu payu. Kan jadi miring pikiran aya. Paingan setan mah malam Jumaat tara aya yasina bedana mah sok neangan magic cenah kaditu kabangar. Tempowe cenah salakina mun keur lempang sok ngaganon kentong beda nama nu tuyul. Itu jelek pikiran kitu. Nu alus pikiranna mah tatangah meunang buntung teu miluh ngadahar ge kudu bungah nempona kata jelema nu alus hatena. Tatangah meunang cilaka milu sedih sanajan teman tuan ngabiayaan. Tatangan diri huntu temulun jari ke nyengir-nyengir. Itu jelema nu alus diri. Sok bangkitkeun dina muludan ti ayeuna. Sataun kapengker kacintaan ka Nabi geus rapuh. Berjamaah sholat geus teu purun, sodaqo teu jalan, zakat macet, pajak macet, bebersih teu jalan, ngarona teu jalan. Muga-muga ku peringatan ieu rasa cinta urang ka Nabi jeung kana agama semakin bangkit kembali. Sok berjamaah deui. Toenan sana kita ku pamajikan nonton sholat ti imah. Ulah jeung bari bolotot teh ngabejaan yang mereng kudu ka sholat teh ulah.
Ari sarobeh mah mun aya pangabdi urang kudu cara Siti Aisyah kieu kana Nabi. Ya Rasulullah, kuninga di dapur parantos saeb samara. Masuk itu aja ke salaki. Tidak kuat. Lurus nyung saja. Kan emosi salat ge begana sia sok ngadi unggal poe tetapakan. Sintapakan ilmu teh hormat manekan sejen ka salaki. Ese abadi aya kitu. Barangna jeung lalaki mah lamun hamak paling sajam 2 jam saeur, awewe mah 100 giga ngomong. Satahun kan masih kada ingat ka masa lalu awewe. Aya sana dina hirup sanu komean kasalahan kecuali ulah miring jeung tatangga teh karunya bagaimana kalau salah lamun lamun bener ieu mah teu mimiti tatangga nganyusna capek ngeukeun ka ngajung mobil apal jeung diomongkeun hayu kan batur mah beuki ngeunah mobilan ari urang teh kalah nongeng. Abdi dijubah lain gaya, imam pakaian abdi di bubudak ieu karena sepna tidak punya perasaan aku ini gaya, komo ayam dipuji ku manusia. Dia masih sesuai. Bermajur matur gablek kurangnya ilmu ampun pakaian mun gede apa. Buuk di burung untuk ditanya. Gaya dihorak tumpak motor nunangkan HP gede jipo pulsa senal mau dijali kungkum mana mau dijali tuh nah hari balik kain mah dahar jeung bala-bala Allah bakal sesuai jeung tantuman biasa maka overacting segala punten Pak itu harapun abdi teh santri itu diberi semangat ulah jadi santri teu wararas gitu. Aku juga nyantri dulu sama aku juga punya masa lalu tak sing baleuneur ngaji teh ulah dibarengan ku caliwura kan santri ka pungkur mah naleureun teh tas bae santri nama HP kan tak dengan ajengan aga lain tas bae nama naon cacak ajengan anak komo naon tapi dia kebutuhan itu jangan disalahgunakan di tempat-tempat dan forum-forum yang tidak bermanfaat. Coba kena HP kabogor mah. Abdi mah kabogoh geus boga baheula. Geus mani kawin. Ngan eueuh HP lamun aya pamit teh ngeubeul dina CM. Jeung teu atok baheula manari ayeuna astagfirullahaladzim. Kapungkurnya akan ke pasantren baheula akan seueur santri daerah santri kapungkur mah ku ajengan teh abdi kerempang di nagara sawah santri teh ditu era arek nanya ka guru teh nyungsem kana kota bae ari santri ayeuna ajengan teh diajak ulin ka Pangandaran ngojay eta mah jeung santri bari dipostingkeun jeung santri cek simpuri astagfirullahaladzim tek boga etika kumaha atuh ayeuna ini situasi jeung kondisi seperti kieu inilah tantangan
kebebasan. Mawi dina murudan ieu antisipasi tantangan kebebasan, ngomong bebas, bergaul bebas, murah geureuh bebas. Tapi kan saking bebasna model tolak angin ayeuna mah wes bablas. Jadi kebablasan. Begitu bebas tapi barudak ayeuna. Lamun ajengan dari bantuan, Pak. Bantuan ustad, bantuan kubu, sok muludan, sok kembangkeun keur ngantisipasi tantangan kebebasan ieu hiji islahul ummah, babarengan umat dibeberes. Teu cukup ku ajengan dibeberes, teu cukup ku kubu, tapi kudu dibatuan, baturan teu jadi hidung bapana, beberes udah. Ajengan mah nyakana beberes kur jam-jaman di mana di tempat pendidikan kan kalau mana waktu di imah beberes budak teu ku hidung bapana. Bantuan anu teu capek. Da teu dibeberes mah di satu sisi ku ajengan kan budak dilempengkeun kan di sisi lain bijil ti masjid kan aya nu mengkolkeun. Santeuna ari gerakan kabeh bersatu mah barudak moal malalaun deui. Da kabur ngabdi murah geureuh ka budak ieu digugu. Maka kalau disebut doraka teh. Budak ayeuna disebut doraka teh nya ngeleng naon doraka. Hei siah nonton di Narawang hese jodoh jangan gugu kolot mah gugu mah halaman. Lamun balik di masjid parawan kapukur mak kieu tah lempang mah teh. Da sieun katoa ya ketana. Coba barudak ayeuna kana kieu. Sok isan rumah kapuku pun tadi tenaus di desa kita punya umat, sama-sama kita membereskan umat kita, Pak. Sepakat kita berdiri tinggi, duduk rendah. Kita mau bicara, duduk bersama kita menyelesaikan anak-anak calincing ini. Kedua, wahdatul umat hijikeun umat kusarea. Aya misahkeun, indikasi misahkeun hijikeun. Maka teu meunang kalembur urang ngabuskeun jalma-jalma anu memisahkan umat. Hati-hati. Kerloba ayeuna jelema anu misah-misah umat, ajengan para saya. Kiainya juga sudah bertengkar, apalagi muridnya. Jangan mudah memasukkan orang-orang yang memang menjadikan perpecahan umat. Rekonan ajengan diseleksi dulu, jangan sampai mereka hadir datang ke kita umat menjadi pecah. Keputusan ada di kubu dan ada di MUI. Jangan lupa bicara, dengarkan suaranya, dengarkan hasilnya, satukan umat. Jangan dipisahkan umat. Imam masing-masing memes sholat subuh teh parebut kunut. Alhamdulillah ya memang tepati parebut dan sok parebut lagi separai. Ya. Satukan umat semuanya. Tanpa mengenal perbedaan, dengan perbedaan yang berbeda, kenapa mesti menjadi bertengkar? Dengan perbedaan lahirkanlah suatu silaturahmi. Kan angka 16 hiji genep jadi genep. Dibaca Quran hareupeun. Kan ditempo ku batur mah di hareupeunna jadi 80 hiji. Sudut pandang yang berbeda akan mempengaruhi dalam hidup kita. Maka munah yang aman mau wahdatul umat hijikeun ku pakuwu umat. Kalau ini pengajian di desa misalnya tiap bulan, kita kan ajengan ada yang ahli tauhid, tempatkan. Ada yang ahli fikih, tempatkan. Ahli tasawuf, tempatkan. Ahli zikir, tempatkan. Menjadi kita pemimpin yang loyal itu. Insya Allah bakal awet jadi kubu nabi.
tiru padude dan ulin tuh atuh tekan ciri bukan kesusahan. Beda jeung akang beberapa ajengan mah tarali loba jadi kieu bae teh pegang kumaha bae teh teu kabar aing suka main bahlang teh bae aya jalma datang ka ieu mah mamawa cai aya naon teh ka dieu bukan doa sanu geuring punana kunaon muncul atuh ulah ka abi nu muncul mah kapuskes salah datang nu muncul ka ajeuna kapuskes mas ieu nu mawi tergaduh artos cenah ajeuna ari ka ajeuna hatur nuhun abi tinggal pulang eta teh parah ketika lembur namun ajengan melangkah tidak pernah Allah pegang. Jadi ajengan terbuka diomong beah. Kalau kawin ngomong terbuka motor-motor aja. Mun ayeuna pake doa kumanehna. Bukan takut. Kadang yang ngomong aing rek meuli mobil harus deleget gitu. Mari abdi mobil halus bagaimana? Derek itu mah mubalik dunia. Sun abdi teh bari melotot ari aing kudu ngorong. Tetap namun di pikiran pegang aja. Anggaplah itu suatu pupuk dalam kehidupan. Tidak ada kebahagiaan tanpa jerih payah. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Semua itu adalah beresiko. Paham? Kijikeun tak umat, Pak. Katurna taklimul ummah keur antisipasi tantangan kebebasan. Wayahna sarerea kudu ngadaek ngadidik umat. Dididik umat teh ku ajengan, ku kubu, ku kiai, ku ustad, ku bareng-bareng kita mendidik umat. Patak kudu hadir. Aku bangga di desa ada pengajian seperti ini. Wajar di masjid, wajar di madrasah. Kan tidak semua kepala desa yang bisa mengadakan pengajian ini istimewa. Patut jempol kita angkatkan. Takbir. Tinggal pengadaan di kemung. Karena dana abi turun itulah pengeluaran. Ini hal yang paling luar biasa. Abi kukuiran lain sekabupaten Tasik 10 Jawa jarang-jarang tidak semua kepala desa punya inisiatif untuk mengadakan takdim rumah pendidikan. Ini harus dipupuk. Rahmat itu. Tawis kurang cinta Nabi ku Allah keur dirahmat buktina turun. Alhamdulillah dan ulah ajan teh Gusti. Insyaallah tawis hormatkeun kul kaulan sadaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nu kaopatna hadapi tantangan kebebasan dia ku mujahadatul ummah ngagerakeun umat dina harti gerakan berpikir jernih. Sok gerakeun umat, giringkeun umat kanu positif, ulah digiringkeun kanu negatif. Aya warga sadesa gering lomo. Aya nu butuh bantuan, barantuan ku sadaya. Aya anu maot sok payareskeun ku sadaya. Ieu mah aya tatama maot leos we ka sawah madarikeun teh lain dulur aya salah kitu. Rek dulur arek batur di mana aya nu maot sadesa lomo. Kuas urang maot wae.
kan kena dikomaho meureun ku kiai eta teh mun kiai ajengan karangalaya bukan musibahnya koma santri yang beureunan aku mah bobolokot ibu di mana anu maot teh kajian dicoba ngadan anu maot langsung abdi timimiti ngamania nepikeun ka nyolatkeun ka manggul kadang nepikeun ka dikubur karena abdi langsung hancur memperlihatkan bahwa kita cinta kepada umat Islam. Itulah Nabi asyidau alal kufar, dia keras ka kafir tapi tidak radikal. Ruhama ubainahum, anjeunna cinta ka sasama tapi teu diantep dipiara ku Nabi. Itulah yang dibutuhkan. Maka nomor kedua, manfaat nu tiasa ditarik tina maulid nulah akhlak Nabi. Nu katilu ngabangkitkeun rasa cinta, nu kadua nulan akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat naon? Talalar naon gawe. Naon gawe itu pokoknya dekatan Al-Qur'an merah tuh. Aku usia 15 tahun sudah 10 juz. Kalau udah cerita nama kita ari nyeto aya waktuna, aya waktuna, ulin aya waktuna, manya nalar Qur'an aya waktuna. Malu kita. Datelami atuh nalar Qur'an teh itu. Janari jam 2 udah tas tahajud nalar Qur'an maka nempel. Lamun kata nalar Qur'an masuk po deui. Tapi lamun nalar na urang janari sok lami. Implong-implong kurang dicari ya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu 'an sabilik rabbana tmis 'ala amwalihim wastud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاعتباه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Cuman 20 menit sajud teh. Berarti namun 30 juz kali 20 menit cuman genep jam. Tamat Quran genep jam. Tapi kudu satengah kata. Oh, maka kata cerita-cerita. So luangkeun waktu. Kurang menadekan dengan masalati walamma ja'aluna hariya sabila wa amtarna 'alayha min sijil mamdud musawamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum 'alaykum adhaba yawmin muhit. Qala ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tarkhusun nasya'a wa la tasaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala ma fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Qala ya qaumi arwaitu
alaikum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi inni tawakkaltu wa ilaihi unib. Eta ngomong 15 menit satu. Tak kudu panas, budak morakil, can sajujud akan katakan panas, kurang mah panas teh lain ku talaran Quran panas ka bobot dirput. Jadi tulah Nabi, sahabat nalu kedah dicontoh di Nabi teh hiji akidah. Dicontohan ku Nabi mata wajib mani tauhid. Dua, contoh di Nabi teh menyangkut di ubudiyah maka wajib ngaji fikih. Tilu, contoh di Nabi teh etika akhlak maka wajib ngaji tasawuf. Opat, contoh di Nabi teh usaha maka wajib dagang neangan duit ngalaleuwih nah. Kalimat contoh ku Nabi rumah tangga maka kudu kawin kudu nikah. Teu menang urang loba budak teu puguh bapana. Oleh-oleh belum sampai aci kacang, oleh-oleh betul mintel kawin kacang. Sendok tadi kalamahan, benar genol ulah bapaan, salom baik satu lubang rame-rame. Tidak boleh nikah dulu. Ibu boga budak kalau montong dibikeun di ieu kurang laki, puguh oge. Kek nikah heula, awewe sarwana montong daek di babariut kurang laki can dikawin dijanjikeun. Kalau mau kepada aku pokoknya motor bohong gitu. Ulah daek bertahan awewe. Kakarek ngeureunan dina politik milih pimpinan mengerti kana agama. Mengerti pimpinan kana agama pilih ku sadaya. Kakarek nu terakhir peringatan Maulid tujuanana nuluykeun warisan Nabi Al-Qur'an sinereun al-hadis. Ngantos teh hiji ngabangkitkeun rasa cinta, kadua rek nyontoh akhlak Nabi, nyontoh hiji dina akidah, dua dina ibadah, tilu dina akhlak, opat dina neangan harta nu halal, lima dina rumah tangga genep dina milih pimpinan, baru tingkatkeun kana warisan Nabi, Quran hadis dituluykeun ku urang sebagai umat lu bakal jadi pedoman niru aman insyaallah. Allah maca sholawat, salami ibu maca sholawat dirahmat ku Allah, malaikat maca sholawat, mun ibu sholawat bakal didoakeun ku malaikat supaya dihampura ku Allah. Ibu bapak maca sholawat jadi doa keur kasalamatan urang sadayana. Mudah-mudahan rahmat Allah ngagolong ka urang, hampura Allah lungsur ka urang, doa-doa urang dijaga ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Duhur anu misahkeun abdi sadaya Gusti. Ihdinas siratal mustaqim, abdi kempel di ieu tempat nu dipandang mulia ku abdi sadaya. Tuduhkeun abdi sadaya jeung sahabat abdi kana jalan anu lempeng. Dinten ieu abdi kempel pas dina waktos lahirna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusti mudah-mudahan abdi sadaya tambah cinta jeung mahabbah ka Kanjeng Nabi. Muga-muga urang dikersakeun tiasa nulan kana akhlak Nabi. Serta urang diberi kemampuan pikeun nuluykeun perjuangan Nabi Al-Qur'anul Karim. Allahumma aslih lana dinina alladzi huwa ismatu amrina ya Allah. Maslahatkan pemahaman agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nu baris jadi benteng dana segala urusan-urusan abdi sadaya. Wa aslih lana dunya allati fiha ma'asuna. Maslahatkan dunia abdi sadaya. Tempat abdi sadaya bila dikahirupan bakal ibadah abdi sadaya ka Gusti. Wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna. Maslahatkan akhirat abdi sadaya, tempat abdi sadaya mulih ka Allah bari salamet.
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Jadikan hirup abdi sadaya minangka upaya pikeun nyumpona rupa-rupa kahadean. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikan maut abdi sadaya minangka akhir tina maksiat jeung dosa abdi sadaya. Izinkan Gusti di mana abdi pada di mautan abdi sadaya kalayan maut husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sabubarna tina ieu pangausan ayeuna ala zikrika. Izinkeun abdi sadaya jadi jalma tukang zikir ka Gusti. Wa syukrika sareng jadi jalma tukang syukur nikmat ka Gusti. Wa husni ibadatika sareng tukang ibadah nu sae. Tepikeun Gusti abdi sadaya tina ibadah nu asal-asalan. Mugi Gusti nampi kana amal abdi sadaya. Jadikan pengajian abdi suatu amal soleh nu kenging kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon rupi pengorbanan nu ku urang dikorbankeun dinten ieu. Wa ilmu wa harta wa tenaga wa lakum kullu ibadin kabihir Gusti. Mugi digertosan ku Gusti anu langkung sae minutkeun Gusti. Akhirnya abdi sadaya memohon ke Gusti, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Abdi memohon kariduan Gusti sidaran surga Gusti. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Abdi sadaya ngalindung ka Gusti tina bebenduh Gusti sidaran kamurkaan Gusti. Yuk luruskeun manah sambil doa terakhir. Hampura Gusti dosa-dosa abdi sadaya. Hampura Gusti dosa ibu raga abdi sadaya. Rumah saluran can bisa ngamulyakeun ka ibu. Hampura ma hampura Bapak. Terima kasih ibu telah membesarkan aku seperti ini. Inilah doa ibu dan doa bapak. Terima kasih ayah. Aku rela tinggal di pesantren, tinggal di pondok. Mungkin ini adalah doa ibu. Aku bisa seperti ini. Ampunilah ya Allah dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah ya Allah dosa orang-orang yang pernah membenci kami. Dan ampunilah dosa orang-orang yang pernah mencintai kami. Hampura Gusti dosa-dosa bojo urang, rumah saurang kang salaki can bisa nyenangkeun kana jadi pamajikan. Ama hampura akal. Ya Allah hampura caroge abdi sadaya rumah saurang pamajikan can hormat kana jadi salaki. Akan hampura ama. Moga-moga ieu desa ditempatkeun ku Allah di tempat anu mulia. Rabbi anjani munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya Rabb. Tempatkanlah kami semua ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, karena Engkau adalah pemberi tempat yang paling baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih tangan diangkat bagi orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Al-Fatihah.